mata keur diajar ngukur harkat mah maca Quran teh kikian. Lamun 5 harkat berarti 5 kali. Tuk 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 tuk. Ngan eta mah bisa dikira-kira da ari maca Quran kikian mariweuhnya. Ieu teh mikiran ketuk, mikiran bacaannya. Nu jelas akhadna hijikeun akhadna tah kitu nu dimaksa 2 harkat 2 ketuk lamun reku ketuk nya. Lamun reku nutup ramo kaqobdil usbu bahasa kitab nama akhadna hijikeun akhadna tah berarti sakitu 2 harkat teh atawa muka ramo au bastotan akhadna hijikeun akhadna tah berarti sakitu 2 harkat teh hartos 2 harkat. Anta muda sautaka biqadrin nutki biharokataini ceuk bahasa Arab nama ceuk urang mah 2 ketuk rek 2 ketuk lamun ngetuk rek 2 usik lamun usik rek 2 kali nutup ramo lamun ku nutup ramo atawa muka ramo dina kitabna dicondohanana kaqobdil usbu'i au bastotan saperti kenutupkeun ramo atawa mukakeun ramo ngan diurang di palemuran duka saha anu ngamimitianana 2 harkat teh 2 ketuk tinggal gantikeun muka ramona ku ngetuk nana tah kitu 2 harkat teh nya. Kulantaran mad tabi'i 2 harkat atuh mad asli ge 2 harkat sabab mad asli katelahna mad tabi'i ceuk saha eta teh qaidah sareng qaidahna wal maddu asliyun wa far'iyun wa sami mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tabi'i eta katelahna mad asli katelahna mad tabi'i mad asli tabi'i eta katelahna jadi mad asli teh mad tabi'i teh nya henteu benten ieu mah mad tabi'i ieu mah mad asli beda ari qaidahna mad asli tabi'i eta katelahna jelas dina qaidah ge bahwa mad asli teh mad tabi'i tea disebut asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun disebat tabi'i pedah panjangna 2 harkat beda ngaran pedah beda alesan eusi nama sami-sami keneh nya ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka waleranana teh mala tawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf kana sabab mad asli tengadagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harbin hamzin au sukun min ba'di maddin fa tabi'i yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya tilunya eta alif wau nyaeta wau alif senan dibulak-balik ge sami ngan kulantaran engke rek nyieun wayin maka nyebutna teh wau alif iya nyaeta wau alif iya anu dikumpulkeun dina lapad
wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya finuhiha huruf mate aya tilu sadayana dina lapad wayin dikumpul kenana ngan pedah ieu huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun wau disukunkeun samemehna didomah lamun iya disukunkeun samemehna ceuk urang mah alif pae ba'da jabar wau pae ba'da ps iya pae ba'da jr sareng qaidah syarat mad wal kasru qablal ya wa qablal wawi dhom syartun wa fathun qabla alif multazam wau iya ps jr nu maehna alif ujabar syarat ta eta teh mad asli atawa mad tabii akhadna mi eta oge sami naon mad asli atawa mad tabii ngan bentena ari dinana mah huruf madna teh alif ari dina mi mah huruf madna iya misa eta oge mad asli atawa mad tabii misaqakum wa mim paeh mayunan wau namina izhar sapawi wahdharnya bade ngange wahdar bade henteu oge sami ngan wang cobian ngange izhar sapawi wahdhar ari izhar teh jelas maksad jelas teh teu ngange gunah anu panjangna dua harkat berarti didinya gunah teh kumaha aya ngan teu dugi kana dua harkat naon cirina aya gunah teh lamun irung ditutupan maka soran tebijil ucapkeun kokum tutupan liang irungna kubdu tebijil sorat teh berarti didinya aya gun nah ngan kulantaran tedugi kana dua harkat maka dianggapna teu aya gun nah atuh disebatna izhar ari izhar teh hartosna jel naon ari sapawi teh bangsa biwir pedah mim teh kaluarna tina biwir dua naon ari wahdar teh wahdar naon sieun